apa di HPDPKI naon HPDKI oge pan isu rame di Unpad ngayakeun kontes domba isu bulan bakosna teh Jatinangor Jatina eta papat tahun bejana urang sawah dadap cenah boga domba alus eta teh sok adukeun jeung uing adukeun jeung nulinya kadinya eta tong jama terus buku Aki Umar Anang Soekarno Hatta ge aya buku anak kumaha payunan sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana sangkan kaedaan go ais auto naon-naon tabaran ditabaran lain-lain ada diri Pak Guru Lukman baca dengan di Bageran pakai jangan babaturan Jang Kamal Singlar kawana kumaha mama Tobian panyerewedan Tobikan panyerewedan tenun Ngomong sama geningan Silih kumaha Jang Teguh make ilmu si pangeran salajengna Paulis Mimi bang sanurek ngarekan kumaha Muhammad Saifudin bang Ewati bangsa sorangan Ewati bangsa sorangan lain naonan aya di mana bang saka palintangan pabalengan pangalusna aya kode topeng sana candi kantun ngaran gatayan hayang nanya ka gunung sok aya nyaho datarna sok aya nemu gunung atoto jabar sok hayang nyaho asalna ieu ai maneh kunaon gara-gara began masuk ke sulung aral aing mah ya aral naon ke aral baheulana aing teh ditawajuhan minang jadi aral kunaon eueuh acara minang kesurupan job Aki Amir aya di mana ieu Kikin Sirah Kikin Cihare orang gabel di pikiran Cihare nyoba Pak Haji Dadang Nasir aya di mana naon maneh tulat teples lat lu naon teteh ngomong naon lat lepet lat lepit lat lain teh naon teteh nu diomongkeun eta teh grup kudu aya juru basana abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil heuh kitu lil tuh lil teh bener lihat teh bener
Gitu lil teh. Bahasa Belgia. Udah inget ngerti atuh. Tuli patata lah silatiu. Naon cenah? Kira-kiranya orang bakal pindah tempat ya teh. Oh benernya lil. Oh atuh pindah we aing geus eueuhan mah di dieu. Tuli tatata sileta pelata telepet tekan lalit. Tuli teh pelakala sita patekan pelata pelata Panjang teuing goblok atuh. Kumaha ngartikeunana? Mending pindah ka Arca Manik we. Lati salah pada tili pelata Naon cenah? Abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun. Nya bener. Oh lain. Tulata pala salata laki pala tala tidak lewat pala tolo. Deuh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid, urang naon atuh? Naon cenah bujang teh lewat. Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieureun batur sia teh. Nipu Eta gini bisa beri lagi atuh. Amak gitu. Urang ini hayo. Tenyo atuh. Naon? Kuburan. Sajodoh jalannya. Naon? Di pager. Balik deh atuh. Duaan deh kemana-mana tenen. Naon? Tenyo sia. Uluh, walungan. Balik deh atuh suka Terli. Naon kaleret ka handap. Tai muning. Si belegung. Mun urang mah jalan. Kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun deui dunungan hayu ini. Kumaha brehna we. Kaleret aya naon? Pate. Waduh. Ai suwit. Kali jalanna. Aduh, ari suwit mah Hog. Berhayang didatangan. Mudah-mudahan ya tukang ah. Naon heula lah? Urang reureuh heula pot sumuhun mangga. Hade pisan awak montok di sanak lelempangan teh Pak. Odok sae teh teh. Lumayan teh ngaluarkeun keringet ubar kolesterol. Eta teh. Ulah bosongo teuing ngewa. Turunkeun salira teh. Turunkeun Iya. 10 kilo mah. Calik heula kasep, calik heula. Mangga. Kali cenah yayang. Komodo unggul kitu si eta mah. Ngakolot teh kawas ka baba. Dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung. Regrog. Kalah beuki beregut. Regrog salirana teh. Jeung eta meni eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Jaya nu suka aja mah. Wilujeng wayah kieu ayi ah. Wilujeng wayah kieu kembali akan. Nuhun ah. Kumaha Kang Damang? Saperti kemarin. Tuh terima kasih. Bade ka Manura ieu teh Yi. Oh Kang teh. Sumuhun jajab juragan Panu. Oh sumuhun maksad. Kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana. Ulah naon
Raden Dastarata Sumohon. nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun. Ada normal Ya. bener Kang teh. Hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran. Oh gitu. Disangki naon Kang teh? Teuing atuh. Disangka manuhara juga naon. Mun calengok kemarukana dewek teh manohara meureun. Oh. Padahal manuk wari mereka. Nya. Kalah. Cing aya dina kakiatane kulan di perjalanan da tebih keneh ieu teh lalampahan teh. Ye. Sae. Doana we dawala sumuhun. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heeh jang. Kandenan. Mending nyeples nih. Juragan Abiasa kerenyang sarah baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumohon. Kandenan kula. Oh benernya siling mah apa keturunan-turunan deh ka paraho deui teh. Cara das eta panjang. Kuat keneh memorina. Panjang keneh emutan Kang. Nya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa ke apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Ta anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkel ya. Urut lelumpangan jauh atuh. Ugu daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacidat cangkel mah belah kede. Okor mancing teh. Coba Peupeul cing tarik. Bodoh banget. Ala kan jadi sorangan. Inti. Pinter gitu. Gapalin kana. Kumamun karena jantung teteh. Bukan tengel teh. Isi. Dunungan. Ulah tunggal tengel na ieu mah. Pasti babeh teu neungeul teh. Waduh. Eta galak we itu. Itu mah teu galak kalurah galak. Mantap teu tadi kitu. Eta ku dijengut. Lain getek. Getek. Liak jeri di kono. Jiwaan dari kana getek. Nyerakeun gua saudara. Teuing eueuh kasieun ku kolot teh eta mah. Eueuh kasieun. Nepi ka teu dihormat ieu aing. Dulungan nepi ka teu diajen. Keun kadewek eta dulungan eta teh pangeran putra raja Nepi ka teu diajen. cocongik sia. Tong dibawa deui ke mah. Teuing baung teh si eta mah dileuwih ti Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Sarasa urang carek atuh. Karuana jeung si peleduk.
liwar naker pisan sia. liwar teu leuwih ti dorok dong. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak pirakun nepi itu. Jauh-jauh. Namoan nepi. Curig sia. Pasieun geus teu hormat. Sing boga pikiran urang teh da geus gede. Eta teh kolot. Kalau hormat. Hormat. Hormateun. Sarwana setan sia. Panuju sia. Tah kitu gini. Jol ka uing itu pugu-pugu. Mun urang mah cicing. Namoan tukang gitu. Suka tiga ngaliuk. Setan. Jadi kali ya. Ini kasihan nyika-nyika nyika. Kok di bandara bodoh di saksara dengan sangkan ulah sangkan ulah kaedana Kikintiran di pikiran Kikintiran dina bale sisiniran kirang sae Ayo dileret cicing. Aya kasieun ayo dileret. kasopono kasopanjang sono monok sono nganjang Ayo dileret mah aya ka era. sopono kasopanjang najan sono najan hemang lain-lain daun awi Keun ada pencerong. Ayo ka era pada aya. lain-lain bagja diri baca dengan di bageran kuma papayunganan sangkan ulah kauganan kumaha nulungonono sangkan ulah kaedan nah ya. Naon wa? Sia. Jadi kebawakeun aing. Morokan terawas betul. Nah, atuh ieu teh mun disarwakeun. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. Eta kusarwaan Ada hiburan wa gitu. Alah. Ampun. Teh kabawakeun ku akang gitu. kuma papayunganan kumaha Boga ka era ikut dunungan. sangkan ulah kaedan kasopono ieu Aya kasieun. kasopanjang yang sono monok sono nganjang Aya ka era. lain-lain Sugande daun kapok. awi kabung tawuran lain-lain bagja diri wah mahamah yeuh payunganana sangkan ulah
kumaha nulunganana Oko era tapi nyumput. Ulah. Nah, baung dia kan. Da katinggal salira teh baeud wae atuh. Ieu. Alah. Kita ngahibur. Kita ngahibur agaknya. Menerang mangika nyerita dipake cerikatnya Jauh kalayan. Akang na bandingin. etate bebenang Bararun. Gus Kasadaya nu aya di RRI Bandung. Oke, kan jabar. Kapan guru datang jangan. Menerang panggikan nyeri Hiru pulang kiri dong Jangan Paulis nono. Ngomodeng hayang Kapuji Hayang kapuji Oke. Urang sing ageng tumampi Tate bebenang Gusti Urang sing ageng tumampi Tate bebenang Gusti Sakoong sewak makanya. Pak Guru Lukman Joko loyong we. kalau ngakana Wah, ngalametkeun kadayana Bang Paji Sidik Tentep dina tahan nona sekarang kalapang Bang. kulare sakamakama Cing yang jauh akan. Mon salah silih omea Halo. So, Kumaha Pak Haji Agus sekali Yoba? sewa. Mon susah silih tolongan kumaha Kang Dadang Mon Baja susah silih tolongan Oh, wow. Mulakre Maledo ka itu Ai maledog ku jambuan teh. jauh teuing Maledo teh Ai maledog teh tepik. Maledo ka ditu Da moal nyalahkeun si lain kana masih ieu we. Da calling ieu teh sok hendek-hendek teh daek teh. beda kecap kiseupnya Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh Da lanceuk ongko. hilang bara dihargakeun mah Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka pan biasana ila radio ke RRI memayar ini mah henteu Bebas. Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari sila si sorangan Ini ayang disebut par
Provinsi Jawa Barat atau cenah ketua Pepadi Jawa Barat Pacaca suaranya. Pacaca Koswara pikir ku si lain Can para pendukung. can para pendukung Sesepuh. ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh Gacan pada dak neser. Bandung teh deuleu kota seni dan budaya Budaya, betul. tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budaya mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana Ulah yang ngeunah sorangan teh. aya ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan urut teh. Apek Di kolingan teteh Tadi kieu. kukang guru Anang teteh. Dikit Jepan teh. Heeh. Sidik di dieu teh Padadang Nasir Tuh, Calon Bupati calon Bupati Bandung nya Eta teh. dukung guru Anang. Can pada di Rukada. Deni Rukada Pak Deni oh Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah gadon dirorocet deui situ Eta di Rorocet deui. Di Cianjur Pamardiano aya. eukeur mah 2008 teh rocet deui Oh bener. Areng yang guledengean. rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal Disaksian ku buaya. Ai bogo olohok. buaya we olohok Olohok nempo. Ai lodok keur narabeun. Rono kalah aja tare-tare ngangin jaipongan. oh ai ku kitu teh mah da can bencana alam gerepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana Wabah jeung musibah eureuna. fitnah di mana-mana Bener. eh tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit Teh eta teh. bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak Walah. Bencana iman. naon piubareunana sok Kemana obat dicari? Eta bencana. nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak Bener. sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna Lamun Bencana haripan. kacida teuing tamakan. Barokan teh. nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina Ka ahli. sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak Tuh. meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh Saur Pak Polda. jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan Sieunan. naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesan kaituna Bener. ye sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing Bener kan? Bener. tah eta euy bebarengan jeung si Dawala teh aing sieun kabawakeun Para laur. Loba kong kalingkong pamimpinana malah. pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis Kis. oh iya mah rajieun demo geuningan diburuhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo eta mah Aya nya palsu eta mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang Eta.
anu ngajalur mah. Nu ngajalur. lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi Itu geuning. teuing atuh lamun gejung mah Dadak baca. Lampak beledug anu naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akak tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu. Ulah dirorocet Ulah. ka mama anu goreng. ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah Hah? Tingali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes gitu ieu mah karah ngararaceleng papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan Turukan teh. naon maksudna sih teh heuh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh Pada yagan teh. hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake Tampolan. nah sia teh tina politik kana yaga Tampolan. apan sagala rupa ge tinu leutik heula Kejadian teh tilu leutik. ulah nyapirahkeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi Biar budi. balalager di ngadak-ngadak berehan Berehan. heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh Nepi ka dibudayakeun kitu teh. Naon Hah? anjuk se- montong eta teh sia lalawora teh sia ngomong teh ante lalawora nu lalawora mah kalong hesna ngegantung benar itu teh. hayang ditewak sia mah mengpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah muni malik-malikeun sia teh Aing kerja dulu bener mah teu sieun gitu. hese ngomong jeung sia mah Mung elehnya. ulah sumuhun dawuh hirup mah Bener. temongkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga we ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing ta eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sia teh ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh Ada kesalahan Mere robah. iya jeung sunat salawat ya. no kowek teh bangkong bancet kowek gitu ning disadak kowek kowek Koe. Atawa berwek. ada sah juga bancet teh aka aduh ampun aing Beureum. sing sauyunan gerasa Sing sabeungkeutan. sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning ha lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib Si teroris aya nu wajib. nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris tah disada innalillahi wa inna ilaihi raji'un
lain eta mah polisi ngaliwat kontrol patroli Amulan dek dicet. apa teh teroris apa naon wayah kieu geurisik indit Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku pemaci cicang gurileung dah naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir urang luar negeri geuring ngai datang ka urang teh tuh teroris di mana turis tama jauh-jauh atuh Di pikiran teh. turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris Abang turunan beki jauh kamana karep we keris man. beki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris tama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beki jauh heuh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna teh saya mah tereureureuh carekeun teh beki baung teh alah ampun mere mandi mere jauh lita naon teh naon kan pihujaneun sia teh panena teh Natal oh nya bener kamari teh kamarin ngaguruh kitu nya banjir teh teh ngemun sora roti sora naon pika keungeun atuh ki sada naon teh salah air bah saya sora roti di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem mingkem nah teh teh segala arti singlar bet balalager jurig di dieu hei woi naon teh teh ya cek ayo ge daguan euy saha ada bos si Maan saha sora tukang kredit nepi kaki itu eta sora meuni eueuh piduiteun bos si eueuh Maan wibawaan belegug bos si Maan Jauh kana pi artiseun. dengekeun sya hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing udah kaget euy di mana adia itu dah wibawa ngaranna wibawaan teh kusora we bumbu naon naon teh tadi sada tong cekcok udah kaget ya hadia atuh leret menurang madu rek diuk teh leret nyar biji akal boa-boa cing paruringkak bulu kuno aya naon po lah aya naon cawes agan mah di dinya we antosan dinya yang urusan akang ya mah sing hareupan ku abdi lah aya naon mah bilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung ya ngamung maung naon maung di mana cing maung Bandung keokan wae cacan keok sote kenapa karek babak pertama da panjang kene atuh panjang kene ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh kege 5 tahun deui ge juara beres eta mah leuwih nyeri teh euy
ulah kaget manusia lu aya cikur segede kieu. Wah, moal teu ka akang ieu mah. Itu nu tukang laja mun sagede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Amak aya kabatur bisa. Ya beulah ieu mana nang kabatur bae. Kamana Gusti teh jelema teh? Eta hareupeun gunyuk. Teu kacirieun urang. Goblok. Muni naker kitu goreng patut teh sia. Coba. Lain berukan manehna kasep. Perasaan aing teh pangoreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Beda Goblok. dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener sih agama Islam. Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtungna teh kurang. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh. Bener sih Islam. Ya heueuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabaraha hiji. Nya meureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama bisi beda. Teh sarua. Silaing sabaraha hiji? 5 teu geuning. Bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Dah nguji kai nguji sia. Hiji syahadat. Bener. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Ai munggah haji teh mun kawasa di jalan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah tagih nepi di ditu tawaf sa'i jumroh wukuf gitu. Oh eta nu kalimat teh heueuh geus maneh kaitu acan oh kaingan. Saha teh eta teh baru keur budakna teh kurang cocoan. Kurang perhatian ti kolotna teh lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bag-bagan agama. Cieling mana hirupnya? Lain ke Karapangi di Bucing Eling. Ulah ngulik kue kagorengan hirup teh nya. Cikan apa urat leungeun cikan? Tah, kade tah urat leungeun kitu teh. Nah, sok ceceremed.
Rebok maneh wedanya. Jumaah. Nah, atuh wajar salah saeuting mah. Kuduna mah rebok maneh itu sebenarnya mah. Oh jadi bunga haji nya nu kalimat teh ini ke Mekah kadewek mah da genep. Wah, agama sesat. kafir. Agama sesat digodok sia di neraka jahanam. Bangsat. Bid'ah. Kullu nafsi daikatul maut. Sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun. Ulah ngaheureuykeun agama. Maka terek kiamat. Lalawara teh sakedeung deui 2012 eta teh kiamat. Ulah lalawara. Ceuk saha? Ceuk film. Eta syawawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Nu bieu. Naon? Nu kalimat teh ini ka Mekah, tanu ka genep mah balik deui. Naha? Pikir ku sia narek ngajedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu ka genepna mah. Tapi heueuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya aing. Alah. Jadi manehna teh nu leupuh Yuni. Ente istiqomah. Anu luak atakna teh. Luak leok bener tapi dipikir-pikir mah da naon ngajedog di ditu geus sok. Perusahaan bener genep euy bener euy. Ari eta nu tukang 7. Keke naha 7. Narek lempang titu teh. Ka 7 nama numpak kapal. Beki kaharti ieu tauhid. Aduh, ampun. Beki jelas. Ayeuna pangihna ieu tauhid teh yeuh. Goblok. Ka eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Oh, loba servis teh eta. Watir lamun kieu carana. Bener kan? Jadi dina agama teh nganu kudu turut munding-munding teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Dituntun ke budak ngicilik. Tah ninggang kanu kieu ye. Ninggang kanu leumpeuh Yuni kieu. Lempah Yuni. Babari teh dikawinkeunana teh. Mamari. Nya. Kepangaruhan Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh. Jara sok nu kitu mah wanian ngabom. Gampang dimotivasina teh. Geuskeun bae atuh. Jeung saha maneh idit? Seueur kulan. Syukur bagjak kumbayangan. Mana dudungan maneh? Kan kaula ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nih. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi jauh aja. Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ieu. Nah, jiji kana agama wae atuh sia teh. Pangihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus naheur cai. Terus
kopi sasenok gula sasenok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy enak pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab Eta mah kreatif. IQ-na jeung anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung aya pek tengah heujeun biji we anu buleud hejo naon cing nog anjing tika pagi euy nya tauhidna jero jelema lain eta kumaha eta teuing bajakeun teh tauhid cenah Jangan tina komik nyokotna. cing Aisyah aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat heuh tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok heureuyan aing nya mah aduh alah geus benten eta sepuh uang bagus aja teh da wala nyebut uang bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek piraku ari ka akang mah tuh sopo haraneh heh ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina aya eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge hayang aing teh kitu bener euy bener saking gowa pagawean saking Astina arep nangendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun saya Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cek aing oge begal dah eta anu tukang resah make dalih agama agama teh dipake kedok dipake kedok bener kan ieu teh nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh bener heeh nurunkeun wibawa agama urang teh ieu pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saming teu gelut teh bener akang masuk karikeun awak teh ngagos aing bajar teh linu saminggu teu gelut supaya aduh leung lamun pikasieun mah
Da sia malah dipikasieun pikasieun. Aduh. Tapi serius teh anu simpati kasih ada aing megeuleuh. Hayang utah aing mana posya teh. Oh, gitu nu geuleuh mah da. Dan nu ngewa mah gitu Nu ngewa mah gitu. Nya. Tiga nu kudu wibawa. Lain muni kawas nu pinuh wibawa we. oh bener pas penuh ku komaga we Awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun gitu. suka dari kabedia kan Alah. Awas ya dinu caang ge ditoel ku aing. Toel aing teh madak bareuh. awas ya dicai di kosokan Lain muni asa pang benerna geuning. ada buta barunya. Oh, buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung jelema kitu mah. Dek dipasrahkeun apa mah? Raja Punggawa. Dah. Ya. Sampean ngayakin ngan ancaman model gitu. Pandu moal ngejat satu yang beas. Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat. Mun teh jiga ambeknya ngomongna teh. Dunungan aing. ya weh si mana kan Bareta we aya dititah tunggu paren jeung aing. kumaha kan Sieuh. Hayam. Hayam teh lain lumpat. Kalah ngising. Kalau mawa karung. kalau kajua pare aya Adab ke hayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ngapakulanang koe lanang. Aji mula ditegak ka dijaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuh. Sawios Gusti Kudi. Aya tuh baturna teh waku sia. aya Hei. Kadieu sia sirik. Kafir. kasa bawa ka akang berarti teh Sitara salat. Goblok. aing mah di BBAK Kawas nyaksian hirup aing. kenyaksian sama poe Ayo aling pot doa nak bejakeun ka bapa maneh. Angga wilujeng sawios ya tukang di urang apan loba kada cing ati-ati. sing waspada we Jaga ti tukang besi anu ngadon ngabongohan ka kaula siap. sing rancing Naon sia nanya we ka aing kunyuk. Kabdi ge lah dagor gua abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Goblok. bari teh jiga Ngabongohan ka aing. bari teh jiga rek nengeun akang Sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? naon Dek neungeul kapangi aing mah. ada lereng sebentar Bangsat maledog. aing burudak program ada sia teh mah pas cacak tara ditinggali ada Teu keuna kunyuk. Da aing maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngemikiran sia buah gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. aing teh di kandangan da leban gitu Alah. Ampun. Dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. aling mulai Senjata aing mah murang maring deuleu. mulai anu Teu gagang pangih jeung sasaran kemana we.
saha-saha jelema anu berobok nya ieu mah Karesepna kan. radiasina le Wah. Karesepna kan berobok. alah alah dawalan sada bang samantrinya Oke, jadi suara Bang Sulaksana Sulaksana. alah jika bang Sulaksana Percis. dawalan naon gelo euy alah Eta kudu malah. sia mah kitu teu kompak ah Latihan terus. ai latihan terus Ngomong manehna teh malah ku manehna teh. pandu duh naon sia teh punten kan punten alah anu tadi teh saha teh ngaranna teh euy Ah, Raja Buta we. alah tembak wae sia Tinggal bisa nina tetekon nu panah teh. Tapi itu kapok sih tuh. ah Wah, sok masih gede kadunungan gitu. ari eta dina naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh Oh, kudu manehna nya. dawalan tembak wae ulah dia balatam tam aling Aling. hei ah Ulah Ade. ulah aya nu hareupeun. Ganti balik atuh. dibalik we teh Balik. nepi ka urang ngabejaan ari aing aduh